Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan carpon nu judulna Wanoja nu meulit hate salaki. Tabuh tilu teu kurang teu leuwih basa nepi ka imah teh. Blus ka kamar ngagantungkeun kantong dina paku nu nancep dina tembok. Baju gawe dibuka, tuluy muka lomari pintu tilu, nyokot daster pulas hejo daun kekembangan koneng laleutik. Awak karasa tiis sanggeus daster napel dina awak nu renung ku kesang. Goledag ngagoledagkeun awak dina luhur kasur busa anu hipu. Hadena si bibi mah segut kana gawe, teu panasaran ngagaji leuwih ge da alus gawena. Bari kaprak-keprak di dapur, Albani budak kuring nu umurna karek 2 tahun bisa katalingakeun. Budak ge bangun nu ngarumasakeun unggal poe ditinggalkeun ku indung bapana meh sapoe jeput. Matak bisa mihapekeun maneh kanu tunggu imah. Dieu ge bari keketayepan ditoong ka tukang. Si bibi nu umurna geus liwat ti 40 tahun teh biwirna baceo jeung anak kuring nu anjecle dina luhur sapedah dina lawang panto tukang. Sedengkeun leungeun si bibi pak pikpek popolah nyayagikeun keur nu buka puasa. Salaki karek mulang tabuh 5. Ari kuring mah geus 4 poe kadatangan semah matuh bulanan. Jadi asa teu pararuguh oge mun buka atawa saur teh. Teu puguhna nya teu bisa maturan salaki nu keur getol puasa ngalaksanakeun rukun Islam nu kaopat. HP niriling, kuring kerung, tuluy cengkat. Tetela HP salaki dina tunjangan. Gogodeg sakedeung, tara-tara tisasari tinggalin HP. Sakitu nu ka Bandungan mah dina sabulan ieu tisa memeh bulan puasa keneh HP ka memeutna teh tara jauh tina leungeuna atawa pesak calanana. Sakapeung aheng tapi tara ieu barang geureuh. Panyangka mah meureun keur loba urusan jeung batur sapagaweanana. Kuring nempo layar HP-na. Kutan lain ukur 1-2 SMS nu asup malah aya sababaraha. Panasaran diilikan. Ambuing pirajeuneun diitung. Gusti, ieu SMS meuni numpuk aya kana 35na. Kabehanana tacan kabuka lantaran pan geus puguh HP-na tinggaleun. Karunya teuing ka salaki. Tada teuing lieureunana meureun di kantor, kokotetengan neangan barang ka meumeut. Boa panyangka namah leungit, murag di mana teu sadareun katinggalin dina luhur kasur. Boa mun karasaeun mah mulang deui ka imah. Copelna nelepon si bibi sangka nganterkeun ka hareupeun kantor.
tempat salaki gawe perenahna di Gado Bangkong, sedangkeun dumuk mah di Padalarang. Teu sabaraha jauh mun dianterkeun teh. Tapi teu kapikiran meureun. Sasarina ge tara hayang pirajeuneun mukaan HP salaki. Boh SMS, daftar nu nelepon atawa sabang saning BBM, internet naon deui atunya lantaran kuring mah nyaho teh semet HP ukur keur SMS jeung telepon we. Sanajan nya boga HP Android nu nurutkeun salaki fasilitasna komplit, tapi kuring lain tipe manusia nu hayang sagala nyaho. Keur mah eukeur taya waktu kabeungkeut ku pagawean kantor nu taya reureuhna. Katambah-tambah meureun kuring we nu gaptek alias teu gaul. Aya sababaraha SMS ti babaturanana nu teu sapagawean. Aya oge ti dulurna ti Ciranjang teu dibales. Kewe sina ku jinisna. Tarang kerung deui lantaran SMS sejen lolobana tina nomor nu sarua CI ukur 2 huruf. Saha Ci? Rarasaan salaki teu boga kawawuhan atawa dulur nu ngaran pondokna atawa nenehna Ci. Kajurung ku rasa penasaran, kabeh SMS tingaran Ci teh diimetan. Dadak kuring ngadadak ngahegak, asa aya nu nyelek jeroeun dada. Saupama nu ngaran Ci lalaki, tangtuna eusi SMS-na moal cara kitu. Geus tangtu Ci teh awewe nu keraket jeung salaki kuring. Tina SMS kahiji nu mimiti mah lemes basana. Dituluykeun ku ungkara-ungkara tresna tu genepi kaloba SMS ti Ci nu basana robah jadi gariha, nyarugak matak ngabiri gidig nu maca. Ci wani nyarekan salaki kuring. Satekah pola kuring nahan amarah jeroeun dada nu beuki motah. Kuring kudu mampu nahan ramo-ramo pindah kana catetan panggilan. Horeng Ci samemehna nelepon heula antara tabuh 10-11 beurang aya kana 4 kalina. Banguna ngarasa telepon teu diangkat, tuluy nge-SMS nanyakeun alasan pangna salaki teu daek ngangkat. Naha masih bendu dumeh peuting tadi parasea omongna. Sanggeus 2 SMS teu dibales, Ci ngarasa teu genah, tuluy nuduh salaki geus teu daek malire deui, tuluy nyarita nu lain-lain, mere kacindekan yen salaki geus nyieun kaputusan sorangan pikeun menggatkeun tali asih. Geus kitu SMS-na beuki murudul, malah wani nyarekan lak-lak dasar GO sugan. Teu sirikna kuring hayang ngabebeutkeun HP salaki kana tembok nu siga nyeungseurikeun lantaran kuring pamajikan nu beunang dibobodo ku salaki. Salila ieu salila rumah tangga 3 tahun sakali ge kuring teu kungsi ngarasa kalengitan salaki. Mulang gawe nanceb di imah. Pareng poe Minggu ngajak kuring jeung budak ulin ka puseur dayeuh. Iraha waktuna paduduaan jeung nu ngaran Ci. Sanggeus ngarenghap panjang, koloyong kuring kaluar kamar. Tuluy muru tepas imah. Sora adan asar ti masjid teu jauh ti imah ngagentraan sangkan umat nu rumasa muslim jeung muslimah pikeun ngalaksanakeun salat asar. Hanjakal kuring keur teu salat geus 4 poe
teu bisa sumujud kanu maha kawasa. HP salaki dina leungeun sanggeus sababaraha menit niis ditepas bari ngarasakeun angin burit nu ngahihidan awak jeung hate nu keur guligah. Kuring mencet nomor ci pikeun mastikeun nya we sora awewe nu narima. Sanggeus ngadenge sora kuring manehna langsung nutup teleponna. Kajebak ku kuring tekung silila dicobaan deui ayeuna mah di reject aya kana 2 kalina sarua di reject sakali deui dicoba nu ieu mah HP-na langsung dipareuman. Tayohna manehna sadareun nu keur nyekel HP teh kuring pamajikanana lain salaki kuring nu keur dipigandrungna. Amarah dina dada lalaunan pareum. Najan kuring keur teu ngalaksanakeun ibadah puasa, tapi bulan Juli ieu teh bulan puasa, kuring ulah ngotoran, kuring ulah ngagugu nafsu. Najan teu mampuh disingkahan aya rasa perih nurihan hate, ras inget tegana salaki milampah hal sarupa kitu. Teu satia kana janji salingkuh jeung awewe sejen bari dina bulan suci. Astagfirullahaladzim. Tabuh 5 leuwih sababaraha menit kuring geus rengse ngaberesihan awak, mandi tuluy susuci. Poe isuk ngamimitian deui ngalaksanakeun ibadah puasa. Mugia dipaparin kakiatan. Kuring sumujud salat asar bari muntang ka pangeran nyungkeun disalametkeun rumah tangga tina sagala dodoja. Sora mobil asup kaburuan hareup. Paroman salaki tayar riuk-riuk geus ngarasa nyieun kasalahan. Marah mai saperti sasari, saperti burit kamari jeung kamarina. Kuring ukur imut ipis maturan salaki nepi ka rengse tajil. Sanggeus salat jamaah salaki bangun nu teu geunah cicing, blus ka kamar bangun aya nu diteangan tuluy ka jero imah. Koloyong deui ka dapur nepungan si bibi Albani geus tibada magrib ge. Ieu nu dipilari teh ceuk kuring ngasongkeun HP ka hareupeun salaki nu diuk dina sopa pulas gandaria bari ngemuk kabingung. Jung manehna cangkat curing hak teu sirikna HP dirontok. Tapi teu lila imut nu mapaesan beungeutna teh. Teu jauh ti pemain sinetron cekeng jero hate. Kuring diuk gigireunana, manehna teu wani muka HP. Saha ci teh? Tanya kuring, dada mimiti ratu. Gusti, kiatkeun abdi. Salaki sakedapan molohok, tapi geuat mampu nyumputkeun karuasna. Kuring ulah menang dibobodo deui, kuring ulah jadi pamajikan nu bodo deui saperti salila ieu. Oh, ceuk salaki rada arap-ap eureup-eup. Ci teh, ci mah teman papa mah kumaha kitu. Kuring ngarenghap, temen apa temen? Temen apa temen? Ceuk kuring, maksud mama? Salaki neuteuk, kuring ngabalieur. Mutan we kunyalira cekeng teh. Jung nangtung tuluy ka kamar ngalabuhkeun awak kana luhur kasur. Kasedih minuhan dada.
kuring ge awewe boga perasaan. Di hiji rumah makan sederhana di Tungtung Padalarang. Rika, Sriani ngusapan bu kuring. Beki gelis wae Rika mah. Tibalik meureun Sriani nu mingkin gelis mah. Cekeng sanggeus cipika-cipiki kuring jeung Sriani diuk pahareup-hareup. Jeung enyana sanggeus 5 tahun tetepung Sriani Arumdini sobat kuring waktu kuliah boh awak boh rupa beuki pikaresepeun nu nempo. Saperti baheula Sriani mojang panyileukan para jajaka di kampus nu tungtungna teu nuluykeun kuliah lantaran jadi pamajikan nu ngora dosen nu cekud. Teu nyangka nyarik urang bisa tepung deui. Ceuk Sriani teu lesot neuteup kuring. Kitu deui kuring. Paingan hayang ka Ramayana Padalarang sasarina ge tara. Dasar urang kudu patepung. Rika jadina Rika ka urang mana teh ya? Sabaraha hiji budak? Ayeuna gawe di mana? Salaki gawe di mana? Ceuk Sriani pananya meni murudua. Hiji-hiji nanyana tuh Sri. Hiji ceuk kuring bari nyeleukeuteuh ngabandungan polana nu teu beda ti mangsa rumaja ari nyarita batur sakecap ieu mah 1000 kecap. Najan kitu loba nu resep ka manehna teu awewe teu lalaki. Kuring ngawalon sakabeh pananyana. Kuring boga salaki urang Ciranjang teu disebutkeun ngaranna mah. Maklum hate masih moral tur seueul ka salaki. Anak kuring karek hiji. Gawe kuring di hiji pausahaan nu aya di kawasan industri batu jajar. Sedengkeun salaki mah dina widang nu sarua tapi pausahaan nu beda. Giliran kuring nu nanya kaayaan manehna. Saliwat mah nilik kana papakeanana nu gindi tur mobil nu dibawana hirupna aya dina kasenangan. Manehna geus sataun dudumuk di komplek imah nu kawentar Kota Baru Parahyangan. 2 tahun ka tukang pisah ti salakina nu dosen teh. Ayeuna hirupna nyorangan. Budakna nu geus 4 tahun milu jeung bapana ka Jakarta. Sapopoena ngurus kegiatan bisnis nu hasilna mucekil. Tangtu Sriani jadi wanoja sukses. Najan rumah tangga nama pakucrut. Aya rasa prihatinnya liara kana diri kuring ngabandungan lalampahan hirupna sanggeus pepegatan ti salakina. Moal hese pikeun Sriani mah menangkeun salaki nu leuwih sagala-galana tinu bakti heula nya. Ceuk kuring ngupahan bari nepak tak-takna. Sriani imut siga aya nu disumputkeun. Sri, puasa pan? Tanya teh. Sriani gideg kuring surti. Tungtungna manehna ukur maturan nginum sanggeus adan magrib ngelang laung. Sakapeung mah kuring hayang buka puasa di luar imah teu bebeja heula ka salaki. Keun sina introspeksi yen salila ieu teh geus nyieun kasalahan gede ka kuring salaku pamajikanana. Katabah tambah poe panungtungan di kantor. Mimiti poe isuk prek gawe pikeun mapag poe lebaran nu moal lila deui. Memeh adan Isa kuring geus nepi ka imah. Teu cacarita ka salaki nu geus siap rek indit tarawehan. Kawas nu enya siga nu alim behna masih salingkuh bari dina bulan suci. Blus kuring ka kamar salin baju. Tadi netepan magrib di mana? Sorak salaki dina lawang panto teu direret. Di musola tembal teh pondok.
Dugi iraha mamah tekersa nyarios ka papa. Ceuk salaki bari masih ngajengjen. Ceunah deui. Opat dinten deui Idul Fitri. Kinten-kinten iraha bade ka puser dayeuh milarian anggean boboran kanggo Albani sareng kanggo mamah. Kuring teu sumanget nembala. Teu percanten papah tos teu aya hubunganna naon sareng Ci. Salaki kawas nu terus rasa kuring jebi ngarekan kanu bodoh deui aya beja nurutkeun sumber nu beunang dipercaya yen hate salaki masih dibelit ku awewe sejen nu nepi ka poe ieu ge kuring can nyaho bungkeulekanana eta awewe nu ngaran Ci. Ulah dipercaya mun ngaku geus tayana naon teh kitu ceuk beja. Keur kitu HP disada telepon ti Sriani. Rik, Sri depan rumahmu ye, laptop Rika tinggalin di rumah makan tadi. Cenah teu ngadago hitungan menit geuwat kuring ka hareupeun imah dituturkeun ku salaki. Mobil Sriani ngajugrug hareupeun panto gerbang nu nutup. Ku kuring dibuka. Bray, Sriani geus nantung hareupeun. Kang Rehan? Ceuk Sriani molohok mata simeuteun. Kuring ngareret ka salaki nu ngarenceg kawas nu meunang kareuwas nu pohara. Dada kuring mimiti eungap deui. Sriani, Sri bisa oge nenehna atawa gegeutna. Ci cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.